Kalau anjing menjilat piring yang suka dipakai makan oleh manusia, kalau piring mau dipakai lagi harus dicuci sama air 7 kali dan harus pakai tanah lagi. Apa? Sebab najis. Tapi senajis-najisnya anjing bisa dicuci dengan air biar 7 kali. Di sini bisa ditarik kesimpulan. Jadi kamu itu belum cukup mengaku agama Islam kalau mulutmu selalu diumbar. Biarpun saya 1 hari 300 kali dianggir mandi, tidak akan bisa dicuci sampai mati. Maka daripada itu, agama jangan selalu syariat saja, tapi harus dengan hakikatnya. Ieu tapana Raden Abimanyu kautus kuramana wireh hiji nonoman anelan bangsa kudu nyorang heula hese capek susah payah pait getir lara jeung balangsa. Tatapana istuning husu nya ayeuna lugay tina pangtapaan. Semar sapala putra oge sami ngiring wayana ieu tapana Raden Abimanyu. Jang ulang parantos lugay juragan Abimanyu laras katingal ulang lugay bagja ujang nya ieu nonoman anu bakal tiasa neraskeun sepuh-sepuh sadaya. Allah mudah-mudahan bae ulang sakomo ayeuna anu aya patula patalina jeung cita-cita sumuhun laras nyaeta ngorehan sumber daya manusia anu berkualitas. Tangtuna oge kudu dirojong ku urang sararea. ih atukan nya cu sumuhun kakang silaing ka dieu kitu cu pangliwetkeun heula kitu bilih palai boboran itu juragan Abimanyu anu tangtos we heeh ngaliwat tumpangan peda kenya kan ngaliwat tumpangan peda kenya ujang jeung sambal goang we ai cocoyan aya antanan kenya Wah Semar ulang dikersakeun geuning jag-jag keneh teu sakara-kara. Nuhun menak teng manuk teng bebeyit anak ceng-ceneng anak meraku kunjungan ucu uyah mah tara TS kaluhur abong ibu ramana eyang-eyangna buyutna tukang tatapa puasa tukang perih Ae haturan wakulan haturanun nuhun jang sanes wa kumaha damang kulan wah laras meuje mun kalarasan tepang di dieu wa geuning wa teh nya kitu ujang laras kitu wa teh jajab juragan Abimanyu pemuda ti Amarta laras anu nuju nalungtik pangarti metekak pangabisa nyusun ilmu laras ngasah pangaweruh sumuhun saha deui anu bakal tiasa neraskeun sesepuh-sesepuh teh lintang ti nonoman-nonoman atanapi generasi muda sasat eta tulang tonggong negara ya cuk tulang tonggong negara ayeuna keur ngahontal peurih kitu kuduna munguhing manusia hirup di alam dunya saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung tahun sok mineng ka Bandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep tereureureuh angin kadar ti pangeran nu bakal karasa jeung karanapan ngan kudu dibarengan ku ikhtiar memeh hayang peurah kudu peurih heula memeh ngakeuh ngakal heula tuh nya ujang anu aya patula patalina sareng
merdeka negara urang laras kan tenang gua. parantos 48 tahun yuswana merdeka negara Indonesia dirgahayu Indonesia nya ucu Dirgahayu wah. Tenang. ti Sabang dugi ka Merauke ulah benang dijajah deui Ya salah. sakali merdeka tetap merdeka nyaah teuing jasa-jasa karuhun urang Ulang. paeh poso dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara sanajan pakarang sederhana awi diseuketan nu disebut baburuncing baheula berjuang nepi ka toh-tohan paeh poso ayeuna mengukur digentos ku pasolengkrahna tulang-tulang para pejuang di pajaratan Laras kan tenang. tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger anu hempak di Taman Pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka pemuda-pemuda supaya neruskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya-karya anu nyata karya-karya anu terpuji nyajuk Laras pisan teh kula. moal bisa riung mungpulung tanpa merdeka Tanpa kemerdekaan. urang doakeun karuhun urang anu parantos aya di alam barjah mudah-mudahan dicaangkeun alam kuburna cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah dihampura dosana atau para putu sadaya anu ngeusi kamerdekaan ayeuna cingkiat lahirna cingkiat batina ais pangampi ti mimiti pupucuk pamimpin hanapna RKRT jeung rakyatna eta oge cing aya dina kakiatan lahir sareng batina amin ya ujang Amin. tuh kampung urut dirungrung ku batur desa dirajah penjajah pakemitan diburak-barik nu dengki dayeuh dilindih mangadeuh deungeun-deungeun weureuseubeuk sangsara tigerat bangsa urang kasingkir Laras. ayeuna urang ti brasare ngeunah dahar kari nginung kari rot pake kari rapinit kari jig paribasana nya cuk tuh bebas ayeuna mah nya jajak ngan kade Naon teh kula. syariatna urang geus merdeka tapi hakikatna nyaeta panggoda kana jiwa-jiwa manusia kade eta oge cing ati-ati taudan Udah. Laras wah. Ka eta singkiat. nya cuk Sumuhun mangga wah. Laras. sagedengeunna ti eta Naon wah. uak negerakeun rasa syukur kanu agung nyacu ti payun pisan mah uak negerakeun rasa syukur kanu kagungan wireh dina waktos ayeuna tiasa patepung lawung pamprok Yonghong ku rahmat sareng pitulungna Allah Subhanahu wa taala tiasa riung mungkulung mayunan panggung bongkok ngaronyok mayunan balanongan saolah-olah urang teh muka lambaran anu anyar ieu kertas anu nyacas bodas urang tulisan ku amal-amal anu hade keun dosa-dosa anu geus kaliwat urang tunda nyacu ayeuna genti ku amal-amal anu soleh ti dieu ka hareup nya ujang manusia kamu itu manusia Betul manusia bukan cangkir. kamu itu oleh Tuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dijadikan manusia kenapa kamu mau jadi anjing Taingan cekat terangan sungut anjing teh najis disebutna oge najis mughaladhah ku najisna eta sungut anjing lamun eta sungut anjing anta kana leungeun urang teu sah urang salat kudu dikumah ku cai make taneuh ongko 7 kali deui. Kalau anjing menjilat piring yang suka dipakai makan oleh manusia, kalau piring mau dipakai lagi harus dicuci sama air 7 kali dan harus pakai tanah lagi. Apa? Sebab najis.
Betul, najis. Tapi senajis-najisnya anjing Audio remix by bisa Mahesa dicuci dengan Jepang. air biar 7 kali. Tapi kalau mulut kamu nyinggung orang lain sampai sakit, air apa yang harus mencucinya? Coba. Di sini bisa ditarik kesimpulan. Senajis-najisnya anjing tidak akan lebih dari mulut kamu, goblok. bilang goblok kan? Aing marah ke kelebihan si eta mah. Iya dong. Jangan begitu dong kalau marah. Goblok. Goblok itu tidak cukup. Jadi kamu itu belum cukup ngaku agama Islam kalau mulutmu selalu diumbar. Coba kalau tersinggung orang lain, kalau sakit hati sama mulut kamu, tidak akan bisa dicuci sampai mati. Tetap ingat. Biarpun saya 1 hari 300 kali dianggir mandi, sakit hati terus. Iya. Maka daripada itu, agama jangan selalu syariat saja, tapi harus dengan hakikatnya. Pakai dengan hakikat. Syariatun bila hakikatun bebegigun. Benar, Mon. Sebaliknya hakikatun bila syariatun ririwaun. Biarpun gini saya ikut maraban anak bini ente. Iya, biarpun jangan panayagan, dalang ini sinen, kalau nggak ada saya dari mana makannya? Coba. Ikut anil kan. Enak panayagan, dalang sinen, turun mobil, naik mobil, datang ke punya hajat, makan, pulang, bawa uang. Kalau saya gencetena kotak, aing mah. Coba, nah akan terbalik. Saya masuk kotak, dikeluarkan. Kamu panayagan, dalang sinen semua masuk persegi 4. Kuburan kan nanti. Lu akan mati dimakan cacing lu. Lu jadi tulang, tapi saya cepot masih bisa dipakai kuli terus. Kadang-kadang saya masuk museum jadi barang antik. Iya dong. Maka daripada itu jangan berjago lo sama gue lo. Siapa yang berjago, teman? Iya. Tidak, saya mah. Di dalam kemerdekaan ini coba isilah merdeka dengan cara karya-karya yang terpuji, karya-karya yang nyata. Iya. Jasa-jasa kamu itu coba perlihatkan. Jasa yang baik. Yang menunjang kepada pemerintah toh. Jangan kamu Bapak Presiden, Bapak Soeharto. Kalau Bapak Presiden mati, secara tidak langsung Bapak Presiden diusir oleh Ibu Tin, dilarang ada di rumah. Ya betul Kalau mati. Iya kan? Iya. Betul. Kalau sudah mati mah. Iya. Jangan ada di rumah, di kediamannya. Kalau udah mati. Karena manusia itu tidak enak dagingnya. Apanya? Jasanya. Lihat Bapak Presiden. Punya gelar Bapak Pembangunan. Makanya maafkan saja saya ya. Paribasa gajah itu saya sebab didengar enggak tadinya. Jadi hati saya itu benar. Yang salah itu sebetulnya orang tua saya. Kenapa menyalahkan orang tua, Kang? Kenapa? Kalau saya disekolahkan sama orang tua, wah hebat. Jadi insinyur, Punya gelar dong. dokter Anas, atau dipesantrenkan saya jadi ajengan. Ada apa Ya. dari orang lain? Jadi satu-satunya orang tua yang tidak tahu masa depan anak-anak Semar. Babe gue. Menyalahkan orang tua. Iya. Kalau babe orang lain kan punya sawah, gadaikan, atau dijual untuk menyekolahkan anaknya. Semar itu orang durhaka.
Kalau Semar ingin mendapat rahmat dari Tuhan, maka datanglah kepada anak minta maaf. Iya. Lebih baik kalau bawa air kaki anak itu cuci. Minum airnya pakai mandi. Bahaya. Malik-malikeun fakta. Malik-malikeun akidah. Iya, makanya kalau Semar itu ingin punya anak yang soleh, solehkan dulu dirinya. Iya, nanti terus haya si burung sia. Teruskan. Teruskan saja. Teruskan. Nah, maka daripada itu kita haruslah menghormati kepada orang tua. Sebab orang tua bisa mekonya dari mana? edan. Montong ditarurutan jelema kieu. Wah, dayang teh sing nurutan jelema kitu. Oba pulunganenana jelema kitu. Papagengan tuh wae itu. Bahaya lamun hiji anak geus sampelak. Wah, cilaka akhirnya. Biar ternyata. Bahaya kemajuan. Bahaya ulah ditarurutan manusia mereka. Karena di warang buat teh. Lain teh di warah bakar warah deuna. Manusia nu mereka Lurus tunjuk jelema kitu mah. Sia. Si kurang ajar sia. Antap kontong di baturan. Mantap, asa kapuji di baturan mah. Lebih baik pergi. Betul, Pak. Duh. Bangun, bangun. Anakku sudah bisa berdiri sendiri. Sialan, siap. Coba. Bu Joko, Apa? punya termos es. Kurang leog. Majur. Ampun aja. Tapi nanya Biar pergi ya. Biar pergi ingin bebas. Supaya bebas saya kalau mau itu mau ini masih ada di depan orang tua mau wah bahaya. Alhamdulillah. Hingga orang hiburan. Emang Hah? ada hiburan pas kedahna kan eta. Tapi menjadi kenangan dewek. Ulah cara tadi ulah jadi kenangannya. Sok Kakak. Salina atuh bajuna. Hah? Hitung-hitung sholat tahajud. Urang nyaring wayah kieu. Cekolot baheula mah cenah lamun maneh minang nyaring peuting sok loba rezeki. Matak lamun keur teu nabuh teh tahajud. Tambahan ibadah. Cek urang Jawa Tengah mah cek Bapak Dalang mantep. Bapak Dalang mantep. Bapak Dalang Anom Suroto. Tatkala siral liring tengah bengi terus ngabdas diri langsung sholat tahajud nyuwunakeun tulung maring Allah Ta'ala jalu panghampura kangge wong mukminin sedoyo. Cek urang wetan nya da Indonesia mah beunghar ku seni teh nya bunga daerah boh tina kesenian boh tina kadaharan boga ciri khas da Cianjur tauco nya Sumedang tahu Garut dodol tuh Bandung oncom kangkung puyung jeruk Garut kene domba Garut kene nya Jakarta ucing nya Bogor talus
Banten emping nya hebat dina kesenianana Cirebon Tarling Indramayu Tardung sia Tangerang Tardi tuh cek dek oge eta Karawang Bajidor Cianjur Cianjuran Bandung Wayang eta Calung eta Jakarta Lenong Bogor Lenang Banten Debus gitu nya ciri khasna aya wae matak teh oge nya beunghar ku seni ge eta naon aya naon lain dek-dek gigal euy pakaulan lah ngiring mie eli kadas digaya bisa nya dewek jiga naon jika tukang rokok akang jiga jelema nu kaserang penyakit aid nah sete bina teuing sete kabina-bina teuing sia kabatur teh aing disebut penyakit aid sakitu sehat hari aid teh naon na teh nyaho aid heuh naon adi si midun naon aid teh euy aid teh naon ya hari aid teh nyaeta berbahaya teh Properti of Mahesa The Family. sabab eta teh penyakit naon mematikan dan menular jadi aid teh mangkani cenah bejana eueuh keur piubareunana aid teh ta eta ajab ti pangeran teh ulah lalaworan ajab hubungan negara gitu teh aid teh nyaeta penyakit anu disababkeun ku infeksi HIV nyaeta virus penyebab menurunnya ketebalan tubuh ku kituna kade ulah samarangan nginum bisi eta nu boga cai teh katularan penyakit aid bisa disembuhkan Meriting lah. gila euy hanu matak teh ge uleuh samarangan minum gitu ulah samarangan nginum nya aya ceuk dewek mah aid teh euy naon nya eta aid teh tina pergaulan jelema nyaeta gaulna teh jeung jelema-jelema anu hidung belang kadang-kadang aid teh nyaeta urang digawe teh teu make balon jeung kade bisi nukurkeun spray jeung batur bisi eta nu ngaheesan spray teh boga penyakit idu aid hanya takut kituna nu matak kade cing hati-hati kadang-kadang inung anu nyaon boga penyakit aid engke anakna oge bakal penyakit aid yakin bisi nular 7 paturunan bahaya nu matak pariksa terus jadi gimana untuk nyegahnya waspadalah kita jangan sembarangan minum jangan sembarangan gaul dan sebagainya pokoknya yang dilarang oleh agama hindarkan jadi kali itu dewek ketiga ulah ganggu naon teh suku teh meuni roromekeun nyingkap ya dadah ya juragan Abimanyu Abistapa atau seni pangliwatkeun ku alhamdulillah kitu teh urang teh nya jeung tereh bulan puasa teh sakedap deui puasa deui sakedap deui puasa deui urang dina bulan ieu Januari
Akang teh sejak jadi guru besar Di mana Akang? di Perancis. Walah, sabar alami Akang. Sasasi. Atuh moal tepang Nya. ngabdi sasasi lamina. Ya. Sebulan dek jadi itu guru terbang. Doakeun bisa tepung deui nya. Sing salamet we Akang. Hah? Doakeun sing salamet. Bisa nincak deui negara Indonesia. Kita oleh-olehna Akang abdi. Pamulikeun tarasi baik di Perancis. Hah? Ya, kan bae pangowa Alah, support. ampun. Tanah haon eta teh. Naon euy? Buah pemutarannya Roji masih aman gitu. Hujaneun gitu. Ulah kaget manusia. Syok. Ulah kaget. Di mana? Di dieu. Suhu. Ulah kaget ieu kaulah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di cai una jaya di darat jaya una nu calik di siracai sang ratu mut putih bumi mengabanyu mingkem. Amingkem bet balalager jurig di dieu kaos di ditu we. Moal aya geus disinglar. Wah, rumah ganggu. Lain jampe nu teu mati eta mah jurigna we mun hayang panggih. Pelang siang euy. Siang buat teuing Akang sing taki-taki sing iat mah. Paur jelema nu teu para rukuh we. Aya naon pot? Alah agan meni begang kan. Ditalongos gitu. Aya naon? Aya nu wer-weran kan paling itu. Belah mana? Gara dangukeun ku agan. Naon teh teh pot? Duka tuh. Simut pinten. Palang siang pot bisa aya kejadian naon-naon. Naon ja? Pak. Aya naonnya, Pak? Luh, efek teh jurig siumat. Nah, sia ka mana karep ngomong teh? Ulah kaget satria. Wah, tingali aya denawa. Aya anak kadejang. Ulah kaget satria. Denawa Iya. bagea. Nuhun. Uluh. Bangsa naon ieu teh jang? Urang Kameron meureun. Aya naon? Ningalakan di payung. Segugur di Makhluk naon teh, Pak? Wilujeng tepang. Nuhun. Saha ngaran maneh? Abdi Iya. Jainuddin MZ. Wah, sia mah iya. Ada pakai kerepus bener. Eta meureun dume ngalengkopea. Ana dangaran mah teu meuli. Leret, airek diuk teh ulah jakak. Benar-benar Dulu itu monyong. Aduh, manusia gede gitu itu si Raru. Saha? Eta nu diikat Rano Karno nya. Saha? Maneh? Lain. Aing ge nyaho Rano Karno. Lain dewek mah. Lain. Ya. Lain. Wah. Nah, aku we kanya tuh abeh teu lila. Ya Rano Karno. Heeh. Benar? Heeh. Wah. Maya Rano Karno goreng patut. Nah kudu saha di aing atuh juri. Pokoknya dititar, pokoknya mana ya?
ayahnya makhluk nu kitu Aya we goreng tadi ti akan teh gini. kaget kunira ingkang kasranok satengah king margaluan kaget kunirakan ningali ingkang kasranok satengah king marga us kena dihin pinasti ya kersayang wis kena dihin pinasti kersah yang widi kersah yang widi uluh bangsa naon itu nyong Mau suku kurdi begitu. mau suku kurdi mah gitu Bisa jadi. atau suku romehun uluh eta rumah golotrok tadi itu dulu Juga desel we. lain naon tetenya dagang gerong nate aya kubota meureun Bisa jadi berkebotan teh. aya koleceran meureun nya satria kaula denawa sahangarana Ari mana teh saham warmono. jika cumi-cumi euy Goblok sia. Kahina sama. Panjang kujai juga cumi-cumi ya. Amit-amit. Bisa juga cumi-cumi teh. sahangarana ngaran kaula Iya. Abimanyu Abimanyu. ya sih satria baja hitam siap kawas lain kakolot teh si punyuk ya Ari eta anu diiket. abdi ya komar Komar mana? komar opat sakawan Engko teh dia makanda. hari itu naon anu tukang saha abdi Iya. Benyamin Penyampaian. coba Benyamin mana anu sokna TV mah Benyamin S hasil lain Benyamin D Urang mana maneh? tebi Di mana? ponok cabe Pondok Jodoh. ponok cabe Udah nage panang umur siapa. Oh, Pondok Jodoh. Pondok apa? hari anjeun saha denawa Kaula. ye Ngaran kaula Kalagunung. Kalagunung Iya. gunung mah nu sok dicitak teh lain disintrek gunung kene tagengan keleci lamun itu mah tukang gunung pantes urang mana Kaula. nya Kaula teh ti nagara jin. pada hamun menta buluna ya cenah aralus aya bulu jin teh bulu jin misalana zaman dulu bulu jin sama lain bulu reka mana Iya. Kaula ya ngahaja we neneangan jelema bangsa bangsa jin. oh iya orang dia bangsa jin, oi. saha ngaranna ilaing teh jang Urang, heeh Encep. encep rupaan gitu encep Eta mah kaya aing yo aing. Kaya akolot ceker budak Makasih.
Urang teh Nah itu jadi goreng patun. kaleop. Pantes ya kaleop mah tuh. Geus kaleop tuluy ka gencet, tuluy ka geleng setung. Paingan para ronok leungeuna. Balik-balik kanan panjang kokon. Jahat. Abi maju. Allah sing anu bener eta saha anu hideung teh ngaranna. Ieu pawongan kaula saha? Kuring Semar seuh. Semar saha? Semar. Teteh Semar. Sumuhun. Asyik. Nah, Pak. Jika nu atoh ngadenge Semar teh bogoheun. Siap. Lain bogoheun rek tatama meureun. Pan bapa teh dilemur teh dukun. Bener Semar. Salah. Geus pangi. Udah ketemu. Teu kudu hese. Kabeneran. Lagu kabangsaanana meureunnya teh. Mundi urang lagu mundi urang mah kalau bulan bisa ngomong. Eta teh bulan Sapasi. Kumaha lagu bulan Sapasi? Bulan Sapasi di langit yang biru. Amat banyak. Gadeng sia. Sakitu ge bisa tuh Akang. Cicing. Sakitu ge lumayan. Bener Semar. Salah. Bagja. Abi maju. Kaula teh butuh kudu ngaran Semar. Ai butuh keur naon? Kange naon seuh? Dek dikuluk meureun. Si curi sia. Sabenerna di negara kaula teh keur katarajang panyakit. Naon panyakit aid? Alatan pergaulan teh bebas teuing. Bebas teuing gaul jeung meureun eta teh jorok. Bos sagala lupa oge. Ajab di pangeran teh lalawara teuing. Oh, mere beja ieu dunya teh tere kiamat. Bah, kawas nu geus nyaho we. Lain nyaho aing beja. Beja ti saha? Tingali dina rukun iman. Pan urang teh kudu naon eling kanu poe akhir. Dunia ini panggung sandiwara. Setiap panggung pagi-pagi dirungkatkan. Iya dong. Ini dunia akan hancur. Akan rata. Tapi hancurnya dunia ini oleh tangan-tangan manusia. Tangan jahil manusia atuh. Tak itu di negara kaula teh. Kaserang penyakit ceuk beja. Kumaha bisa penyakit leungit tapi kudu ngaruang jelema meunang muncit ngaranna Semar. Uluh. Ayana cicing dan can. Gusti boa-boa nyumput ka nyumput Pak. Nyumput ka itu. Paingan gegebegan kita tadi ayana. Paingan sesebelakan bae. Balang siang ya. Barang siap moja bae. Wayahna we Mar. Sing sabar ya. Cing tabah yang bagus nasibmun. Geus kieu waktu. Ya ngedak gore kana uluna. Dek dibikeun lamun eta Semar dibeli ku kaula. Dibeli ieu. Saha pi jelemaeunana nu rek ngajual jelema komo bari jeung dek dipaehan. Asana pakean we kudu Da ieu teh jelema pawongan oge rakyat.
denawa panuhune ulah ngaganggu kaula bisi aya mamala nu teu hade. Pokoknya lu jangan mengganggu gue. Kalau ganggu gue tahu rasa lu. Rasain tuh. Lain ulah kaganggu. Abimanyu kaula dibeli moal bisa sanajan ditukeran ku naon bae oge. Dipenta komo eueuh syaratna. Nah, korek teh kabina-bina joing nih. Kabina-bina joing. Ih, amit-amit. Nyalain roti atunya. Da lain roti itu jelema. Wayahna rek dipenta daek teu daek. Lamun anjeun maksa aya mamala nu teu hade. Akibat kudu tanggung jawab. Ya. Moal pati-pati init lamun teu dibarengan ku rasa tanggung jawab jeung kawani. Nah anjeun bener dek maksa. Ya, lamun maksa sok urang pitotama jeung ngaran abdi maju. Sawios agantong, sawios agan. Dapun anak ge aya keneh nun. Keun bae wajar wa ansur lebur papan kari tulis oge abdi maju pikeun melaan rakyatna. Tah. Dunungan nepi ka kitu. Boh ngabanguna, boh ituna, boh ieuna ti hot-hat pemerintahan urang. Kira-kira rakyat teh kare-hare di dieu teh mongkeun kemanunggalan. Manunggal antara satria dan rakyat sehak dan sekawajiban, oke? Kumaha? Nyingkah maneh. Ngeganggu senjata bahkan nusuk ti koro aja. Apa kon wani marang aku Abimanyu? Ora wani teh ngapa lanang koe lanang. Sokinya pada lenang ieu lah. Dinu lega sia coba ayo siapkeun pasukan. Mani korek dipenta jelema hiji komo lamun kabeh. Goblok ye. Urang tengor gara si juri kita. Asar gitu. Wasmar aya anak agar wajar Abimanyu sanajan nepi ka pati oge melaan Wasmar. Ulah agar cing ujang Bantuan kakek kakek. tenang Pak. Satu acana Bapak ayeuna ditewak buta abdi heula leuwih ti heula. Tega laraja, tega pati, tega. Kijang tewak ku lain aing sieun. Tenang, Pak. Buah-buah aja, tenang. Doakeun abdi Pak. Bari kanyaan sama gede. Pak. Kecil segala. Sembahkeun abdi dama-damaeun abdi Pak, urang tewak eta buta. Cip dulu ah. Lawan ku si aja. Salah. Iya. Dah. Pasrahkan yang namanya Semar. Mau bisa. Bener. Ya. Matimu. Coba-coba. Bener tegara. Tega. Pati. Tega. Ya. Siapa maju mawa dukun? Bajarkan jadi awek dukun ya. Ampun. Ya dukun aya dua. Kasat itu juga dukun aya dua. Kadewek nyebut dukun euy. Aling pot ya, aling kae. Da seueur sing pilawanan teh abdi ge bade majeng we. Nyika. Jui. Permios, los init. Bos! Bangsat, mari. No. No. Kurang ajar sia. Doana we ti abdi nyika. Permios, los init. Ayo. Dek naos ya. Dek neungeul kan kapanggih dek neungeul. Oh. Leret sebentar, jangan lupa dong, jangan dibiarkan orang itu.
Bagus. Meledok bangsat. Maju abi maju. Sobat-sobat kurang ajar. Ampun abi maju. Maafkan aku. Tolong. Kejadian di negara Amarta di Karaton Ayanu maling layang jamus kalimusak. Atau Prabu Yudhistira ngutus Gatot Kaca nyata pikeun milarian ieu trik Pangindrajala anu ngiwat layang jamus kalimusana. Raden Gatot Kaca teras ngabeureug ieu jurig anu parantos maling layang jamus. Lumampah larak lirik-lirik dadali margi ieu penjahat lebet ka hiji leuweung. Wilujeng tepang mang nuhun Den nuhun Aden kasep ieu jelemanya kuring keur ngora ieu kasepna saha kakasih teh Den ngaran kaula Sumun Sukma Sajati Bandar Japati Sukma Sajati namun saliwang ceuli teh nyaho pan geus ribut di mana linggih deh kaula jauh kaula jauh teh di mana atuh kudu nyaho pokona jauh we moal teu di Tangerang ieu teh atawa mun urang Pandeglang bisa jadi di Pondok Cengek Pondok Genot Pondok Cabe gitu ari mang saha abdi kan Adi Bing Selamat tapi ceng ai eta nu bangkar abdi nya Evi Tamala mainan lingalan tanya anu ngalakukeun kieu teh kumaha Ari cinta Kang Sanes Putra Ketrok maksud mau yang diteman itu maros naon manawi menakan jelema anu hideung jelema hideung penek buheukeung beungeutna bodas melak sereh dina sirah leumpang ieu dah lain mulai juga entok jagona kepada yang kena gitu leumpang kumaha nyari tanah ke ieu atuh ayana tuturakeun anak ing bapak ujang ngan lamun nuturkeun ka pasilingan mah ulah cu siapa beta pibahayaeun ujang pibahayaeun eueuh itu banyak mana eta warya mana geus gane kitu nyari tanah mun teu salah Semar ngaranna eta menakan teu kaula ieu papangih di ditu nya geus jadi bangkena innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak dewek astagfirullahaladzim Sapikahanteun kakak bapak dewek mau tawala bapak dewek mau kumaha make ceurik atuh ai dongeng nama kieu
Baca kita teh maot. Kabejakeun Bapak Dewi teh pae. Maot. Ya pasti sedih anakna teh. Oh, tanyakeun heula di mana kitu maotna? Heuh eta ere teh heula tuh. Lain ceuring teh bisa diselang. Selang dahan. Dahan dari ceuring. Ulah semangat maot di mana bangkena? Bangkena. Aya. Bapak. Masih piring baknya awang. Geus monyong. Oh, nasi. Nyanyi sama. Lah. Oh. Lain bodor mah mewe surat aya memang nyedihkeun ya itu. Di mana tadi pesana? Tah, samemeh maot ka kaula amanat. Mah amanatna pangnewahkeun buta cenah. Tayeur dibawa deui ku kaula. Heuh, kadiekeun dedek teh kula sareng kuring. Keun heula. Tingali kaula lu bakal mamala Sirpati anu ngaran Sukma Sejati. Geus dijebur deui ya semuanya. Dikelumpat ke mana manusia jebot. Saya buta nanti sih. Oh iya di pasihan jaket TPI aku mau hiji sewa. Ya saya sampai mehna kuring lawan saya tak si harapan ada ciger kuring. Sahaja ngaran kaula Sukma Sejati. Sukma Sejati orang kapilu gawe. Wong ngendimu. Entah pakai yang bersakak segala sok yang orang perang kiri orang perang tega mana kiri kanan kiri yang berperang sama segelung yang berperang sama segala pada empat dan siapa kemana anak-anak itu gelar anak orang paling yang bersakuk ratu adu terus empat tiga maju. Wania pertentang nasatria ada gitu nyari tanah kajeng gidi gamana tuh ya alipot doakeun nih gua bilang ini ke rumah saya mau kemangke senang kado senang kado osok sing masih ada tuh ayah nama teh nuhun deh ke rumah saya mau kemangke di Pasihan Tales Bogor kumang teu aya tales nama ngawe Bogor na angkat Watani Satria. Ulung dahan mati hebat boga gerakan batu nungul ieu mah Dinastik sayang tumampalaya Senopati di Jamak Lengit tanpa hilang tanpa kerana jangelek jadi lurah togok tejo mantri
usaha kuitu durang makan untuk menang untuk sisi mati kedawai upamilong itu abdi dibayar nikah sedaya-daya nah jadi mitoha dewek ini Balas dendam karena kebalanyaan belakang. bisa jadi mulut tara ngabalanyaan dewek ka anakna udah sanggajian atuh kitu teh ngajakeun Kira hari gajianana. oke tahun hareup ampun satria Dinasti kesayang tumamparaya mati di jamak langit tanpa hilang tanpa kerana gantian Dewi Gedeng Permoni Satria kau sendiri Jadi kalau KWB ampun kaulah Satria Thomas dasar demi dalam KWB kurang aja Satria sangat luaran kaulah sukma sejati kenawa sukma sejati orang kapital boy hebat Satria rasakan kurang ajar aing bukan yang bodoh sekali musada Dinasti tersayang tumamparaya sukma sajaki di jamak kalayan ngangegila yang jamus sana lambang kamu negara sukma sajaki langit tanpa hilang tanpa kerana jangele jadi di Semar badan dia si Semar Sabsia tuluy kanjeng aing hebat ieu aki-aki ceuk aing oge ngeuneup-ngeuneup aing masarawe yang dituar sia kurang ajar badanaya jurik sakti setan kuasa lebih mulia tibatan manusia sakilat Semar nyamar ila yang jamus sadang beri cecapong tadian bersahasia ayah kurang ajar badan ayah penasti kesayang tumamparan Iraja Wijanaka di jamak yang jamus sadang kamu rasul jadi cahaya belum ngulon ngetan ngidung ngalir-lir cika-cika si horeng ieu teh nafsu nasang yang ransasa eta rakana Semar anu aya di alam marakayangan anu salamina ngagoda manusia lain waktu aing bakal neangan jalan Desia jurik sakti setan kumawasa melalui mulia tibatan manusia si bertanya rupina tiwa pamungkas pihaturna kemang tinetik sidebaran sari tutup lawang sigotaka Demikian kisah telah kita dengarkan bersama. Di setiap lakon tersimpan pesan agama tentang iman, akhlak, dan perjalanan manusia menuju kebaikan. Ambil yang baiknya sebagai pegangan, jadikan yang kurangnya sebagai pengingat. Terima kasih telah bersama Mahesa The Family. Semoga setiap cerita membawa manfaat dan mendekatkan kita kepada kebenaran. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.